Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta bagian wa aqallu tuhri bainal haidataini halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandawuh musannif aqallu tuhri ari pangsaeutikna zaman sucian bainal haidataini dina antara dua haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena wala hadda jeung teu aya batasna li aksarihi pikeun nu lobana zaman sucian. Uhtuja dijieun hujjah naon lahu ieu kaul ieu aqallu bil istiqra'i kalawan penyelidikan. Wali annahu jeung karana saestuna kalakuan kana eta di mana-mana bukti naon al haidu haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena lazima maka misti pitohri dina sucina naon maperkara zakarna anu nuturkeun urang sadayana wala hadda jeung teu aya batasan di aksarihi pikeun nu lobana sucian di anna karana saestuna minan nisa'i eta tetep tina pirang-pirang awewe man ari awewe tahido anu haid itu man pisanati dina sataun marrotan ngan sakali balpi umuriha balikta dina saumurna itu man marrotan kalawan sakali. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif bainal haidataini dina lafaz bainal haidataini turiza eta ngaluarkeun bihi kalawan qauluhu anit tuhri tina suci al fasili anu kapisah bainal haidi dina antara haid wan nifasi jeung nifas. Fa innahu maka saestuna kalakuan ya juju eta meunang naon ayakuna yen bukti itu tuhri aqalla eta leuwih saeutik min khamsati asyara tina tibatan 15 naonana yauman poena kama idza ra'at saperti yen di mana-mana ningali saha alhamilu anu hamil daman kana getih. Wa qulna jeung ngajawab kaula bisahihi kalawan bener innal hamila saestuna anu hamil anu reuneuh tahidu eta haid itu hamil awaladat tuluy ngajuru itu hamil ba'dahu dina sabada haid masalan umpamana bi asyarati ayyamin kalawan 10 pirang-pirang poe fa inna hadza maka saestuna suci tuhrun eta suci fasilun anu misah lakin baina haidin tetepina dina antara haid wa nifasin jeung nifas. Qala parantos ngadawuh saha Ibnu Rif'ah ihtaroza ngajabakeun musannif bihi kana tuhrin an tuhril mubtada'ati tina sucina awewe anu mimiti wal asiyati jeung awewe anu pegat haid. Qala parantos ngadawuh musannif wa aqallu zamanin sareng ari pangsaeutikna zaman tahidu anu haid fihi dina itu zaman al jariyatu awewe tis'u sinina eta umur 8 tahun
wala hadda jeung teu aya batasan li aksarihi pikeun nu lobana itu zaman. Daliluhu ari dalilna itu aqol al wujudu eta wujud aya. Qala parantos ngadawuh saha Syafi'i Imam Syafi'i radhiya muga mikaridho saha Allah Gusti Allah anhu ti Imam Syafi'i. Ajabu kaget kaula maka awewe samiatu anu ngadangu kaula kana itu emak minan nisa'i tegasna ti awewe tahidna anu haid saha nisaun pirang-pirang awewe litis isina karena umur 8 tahun wapihi jeung eta tetep dina itu kaul hadisun ari hadis rawa anu ngariwayatkeun hukana hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi an Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah wali anna kullama jeung karana saestuna sakura-sakura perkara la dobito anu henteu bisa ka pelanggaran lahu kana itu mah fi syar'i dina syara wala fil lugati jeung henteu kapelanggaran dina lugot yurja'u anu dibalikeun fi naon fihi itu mah ilal wujudi kana wujudna kana ayana wa qad wajada jeung nyata tos mendakan atau manggihan ka itu mah saha Syafi'i Imam Syafi'i radhiya muga mikaridho saha Allah Gusti Allah anhu ti Imam Syafi'i. Summal muradu tuluy ari anu dimaksud bitis'i ku lapan tis'un istikmaluha eta sampurnana tis'un ala sahihi netepan wajah anu sahih. Wakila jeung dicaritakeun naon nisbut tasiati sawarehna separo tina 8 tahun. Wakila jeung dicaritakeun naon atonu manjing pihak kana 8. Ala sahihi maka ngajalankeun kana wajah anu sahih al muradu ari anu dimaksud at-taqribu eta kurang leuwih lat tahdidu lain pembatasan ala sahihi netepan wajah anu sahih fa'ala hadza maka ngajalankeun kana ieu takrib lauraat lamun ningali mar'ah ada makana getih qabla istikmalit tasiati dina sameme sampurnana 8 tahun bi zamanin dina zaman la yasa'u anu teu mahi tuhron la yasa'u anu teu mahi itu zaman tuhron kana susuci wa haidun jeung haid kana maka bukti itu dam haidun eta haid jajama masdikeun bihi kana kaul saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i wa Nawawi jeung Imam Nawawi wa in kana jeung lamun bukti itu zaman yasa'uhuma eta mahi itu zaman huma kana duanana layakunu maka henteu bukti itu dam haidon eta haid. Waqala jeung ngadawuh saha al-Mawardi Imam Mawardi intu kuddima lamun diheula lamun di heulaan itu zaman biyaumin ku sapoe au yaumaini atawa 2 poe kana maka bukti itu dam haidon eta haid wa ila pala jeung lamun teu kuddima maka lain haid. Waqala sareng ngadawuh sa ad-Darimi Imam Darimi la yadurru henteu madarat naon nuksanu syahrin kurang sabulan wa syahraini jeung kurang 2 bulan wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Dicekapkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.